usaha ya dunungan Bapak ngegidik itu dunungan pada kemananya naon cara rekcok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu cek akah heula mana nya tetep ya Nabi Adam dan maneh nama gambar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh tong sok itu teteh nyilaka papa masih dawala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh aloh teh tong sok itu Pak ngambek jadi dawala tong dibejaan ku bapanya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibeja aja Pak geus cing sia lain mun asa pangyahona ieu jelema atuh tanduk tanu kieu kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget badanna ya ayana semah aturan raut ya naon Pak teuing ya aya naon ya teh nu aduh geuning duh naon Pak teuing ya aduh gening dunungan ieu teh semakat kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali kang sampun prapta ya sampun prapta Badranaya kulan loh pamunteuna tingali dawala bakat tut kitu hasem saur bapak tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung Bapak ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh da tiba heula oge Bapak titah nyingkah urang teh atuh nepi ka urang teu ngeunah disebut meyuni gambang meyuni ucing pantuk nu gambang teh ucing teh kalakuan teu beda ti euwah-euwah teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan di puseur dayeuh keur kaayaan baluweung sararea
nah aya kajantenan naon entong api-api siap kurang ajar dikamanakeun ayeuna layang jamu sekali musada anu dibawa ku Mararaneh kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara malah anu sok dirayakeun ungat sataun sakali kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan negara nah teu satuju ku ayeuna lambang kagungan negara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di Amarta teh sia ti baheula ngan ukur jadi tumila boa-boa bapak ieu teh heureuy dudungan teh kitu tanyakeun atuh kanya layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya kontong nanyakeun uluh aya enak daek teu daek ieu layang jamu sekali musada boa dijual sia ka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara uluh jisim abdi teh bujang hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Isa ayana bujang lu nah itu syaurna teh kumaha sih nu neangan ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler oleh ka kulon lowong da paingan di teangan moal pangeh da sia bangsatna kabeh anu aya anak saur saha ieu teh ngerat panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun terumaos jisim abdi kena suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu malingna montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha ayo semat ieu naon uluh ujang ulah heureuy teh geuning gan abdi bade ngupi we bade naroskeun iraha teu aya na eta pusaka aya sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelema teh nyemput buni di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kepada karep teh iya jiji kena perusahaan jeung kitu ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet naon ge nya dikamanakeun sia cepot teu rumaos kulan panginten abdi ge ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan negara teu aya masih manggawe urang pilarian sareng jisim abdi sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaos teh acan ka penak urang pilarian pan maneh bangsatna lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor wah moal meunang moal nya tegerakeun kategan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae naon ba nyingkah jang jauhan nu keur nafsu macu jijak ai bapak keuna dewek lo bisa nyalametkeun sorangan amung hayang bapak heula ini kayak kumaha mun bapak dipaehan abdi pirek ku kudu cicing abdi ge hayang minum paeh
Oh gitu ya jisim abdi teh tiru maos bener tiru masa Semar leres pindah stiker sayang tuh mampara Semar Badranaya disabet di corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuten ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karena tina paningali lupa ya kurang aja Pajar talelo mawar Kang kagila-gila lagi-lagi gila dendera nafsu lagi-lagi gila wis kena dikin pinas dikersa ya lumpat kaki dulu disusul kawetan di udah kakaler oge hebatnya bapak teh gitu luar biasa leungit tina paningali udah buru-buru itu udah memang dapugu geus jauh di udag Moabuna anu bakal bisa ngebrik lintang ti ieu pusaka sarotama anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan kurang ajar Arjuna nyepeng gonewa bari panah parantos dikaitkeun tungtungna astra jingga dawala sasat bari disasar diala nyawa dipetik patina rasakeun buru-buru sia teh kala nanti soroson boro sia pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba dawala
barang ngareret ka tukang sareng pisan sareng ieu panah datangna atuh ieu ti korodawala kapangang getih nyak selak wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata kasanak ku tanaga panah lir ka bawa angin lu getih naon ieu nyak celak lu getih lah dulu itu si dawala di luhur lah aneh pinyajaib ieu dawala ngadak-ngadak aya cahaya nu ngabelesat nyamer kana ieu layon dawala putra Semar Badranaya ya dicanak lungsur ka hiji tempat dede dawala wis kena dihin pinasti kesah yang widi dawala anu parantos ngagoloh-goroh ti korona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia unirahangan dika dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapangih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan saolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat
kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ia merbangun kayang impen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aya ngamuk kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna ka hareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ieu jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula mah ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan oh jadi ditunggakeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua sarua kabeh pada tunggal makhlukna tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna
Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadua we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan ulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus alpuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mah tiis nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung pelan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangangkatangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon nepi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener muhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ninggal nu
Sakya sesekar nyewang caka aya gilang gumila dawala alah abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong nyoren kuris anu eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos kumengi lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi Abdal Adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintena saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang maneh teh sabenerna mah ge goreng patut maneh teh teureun ningrat jang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya genah lamun make eta ngaran saya cekap lan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saat sana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe manehnya eta pangwara lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa hoda kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe
urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik yang tersangkanya tayeu bukti ka jelema anu sadar ka jelema anu sobar ka jelema anu tedendam ka jelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri gelis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti Cilangu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal uga palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupi oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sora kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina ti koropikeun dehemkeun aduh sok ngomong ngomong atuh tuluikeun ya entep dina tangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba adek-adek di seueur di antarana Ade Ari Ade Dodi Ade Karsa Ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala rupa jeung ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung cing bener susuguhna ka eyang naon atuh nok hayam
dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuning jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mangga sok mepak bayu maneh mepak bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polong-pongkeun jalan ke eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu kamanunggalan lepet kana gua sarep bae kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet teng tumila reungi tuma deng delet teng tumila reungi tuma oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aida lapur ngiring ngelangkung kesakedap rusuh sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula diongkosan duka upami kitu mah euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas ieu teh getih sidawala anu nyak cerakannya deuleu di mana piragrageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh nahan rada karembo aing disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh padumukan kieu we apruk-aprukan ieu anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu ti mana warisan baheula uluh warisan ti palurah adi nya warisan ti palili nya ngan warisan di palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana
dendam abdi kadunungan makanya teh diasuh ti lemut di akod-akod ti zaman bolon di ongklet ti lemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dudungan. Jadi harorea ngadunungan ka Arjuna. Moal nyangan hate mah di ditu keneh maneh teh. Ah tong sok kitu. Eta mah keuna harewos na mah. Nya. Kitu kulan. Ngaran maneh teh cepot Bapakna Semar Adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu bulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna Adi mah yang nemongkeun heula gawe we Aden. Nya, nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun. Abdi moal ina mah ngandungan ka sasage bakal getol ina mah. Nya. Gitu ulah. Moal belang betong. Moal nampi jaipongan ina mah abdi. Aduh, ampun. Hek atuh lamun kitu. Ngan abdi teh pangmaleskeun ulah. Pangmaleskeun naon? Kana kanyerian dulur abdi ka saha? Ka Arjuna. Lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan kudu sajen. Kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok haharewosan karena batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas kaeta surat Anas nya uning ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah teu aya nya ai ganas mah teu make surat puguh ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisak truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula teh rek nanyaan kaula teh rek kawin ieu teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deui ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis teh kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apan indungna mah aya bersalakina mitoha kaula nya urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang geus heula nya Den hayu
dekat Satur lami di jalanan parantos dumugi nyaeta kaya Karaton Nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saemara ikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot ya tingalikeun ya nya geulis budak nama yo kere mangga ya aya nu ngalamar budak ngora euy heuh cih kan hayang nyaho gede kawanina kasep budaknya euy punten atuh ya Satria Ulah ngaran kakasih teh Bambang Suryaningrat. Di mana lagi teh? Jalan Cagak. Batur mati nagara, ieu mati jalan Cagak. Nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang jalan Cagak. Sanajan teu doaeun mitohana, ari bogoheun awewena. Aing ge dah yang seuri atuh. Eta mah jeung di jalan Cagak nya. Ieu budak itu tukang banyol ieu. Iya. Aduh. Campur urang beretona urang anak Darso. Nya ngan pamajikanana geulis. Aya eta nu tukangna, Tak ieu teh bapa kaula. Bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon-ngakon ti zaman bolon. Wayahna aku. cai teh pun anak ulah. Ieu manyai bapana goreng patut, abdi mah kapungkur ke leutik cacingeun. Nya. Ririwit. Tina cacingeun teh dari abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon. Bakat teh goyang cager. Tuluy kasurupan. Nya. Wah, rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur. Penyakit teh. Ai indungna tah waktos nuju dilahirkeun indungna teh kabur. Naha da teu dipangusahakeun ku abdi. Wah, jelema prihatin ieu. Jelema sangjara. Popois gede huluna. Ya tenang. Bener mana tega lara tega pati Tega bogoh ka putri sok. Nuhun atuh. Ridho bapakna lamun nepi ka paeh. Paehane ulah. Nya. Ara abdi teh kudu jadi anak teh. Kumaha ngalunyak. Ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan. Wah. Nganyuk ka hutang murukna teh. Ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh. Iya, jelema ripu ya. Malahan kahayang teh gede, teh hayang kabeli HP. HP di mana? Tadi Cipatat. Ngarantung baroda sini, tina sampe. Goblok tape jeung atuh.
tapi mah di mana urang parantos digawe kesang lu atlet tetapi tempat capek masuk di reno sok di sama cabe tema cabe masuk di bose beca tema satu tong dilajana we teh kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet gadengekeun batur deui aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai juga naik jengkol tadi mah Surya Ningrat ngaranna urang jalan Sagak iya deket Kang Pilot dirinya deket Kang Pilot iya iya teh sebenarnya mah sebenarnya passion kai itu kaya kata makan ya ke bahentis dek meuli kai lain dek menta iya sok ya atuh aya kitu onaman sok tapi eta nu tukang ulah aya di tempat ayo lalaju di sisi ya atuh da bisi kegalai di tengah mah sok di dieu didoakeun ya anak king jimat awaking basa mah belum tajung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop begalan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning hui dibebeskeun kana lebu nu panas teh Buya hui bubuy tak gitu sok doakeun ka Sep mangga sikan sayangnya Surya Ningrat karane pino geura aku geura sambat inung bapa maneh naon poe ieu modar sampean ya atuh aya geus waktuna mah woi Dek lah wah tenang wah kuatan euy wut hebat ya jelema hebat si budak kaya itu ya mau yang nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan panitia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi teh dus teh indah abdi lapar sia mah gentian sia mun dibeak kabeh geuning cing atuh tong dibeakeun kabeh nya atuh pilih palai urang disingkeun deui ku abdi aing kudu makan waduk aduh moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh tatapan suhunan kuat teh 3 lutuk siapa ka hidup gela wae ye deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan sato eueuh nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak simkuring mah dina sumur dikeum dikeum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu paeh eta paeh anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anya nu gelo sama geuning
beakeun iya iya oh hui iya penastik kersayang tumampara ieu patih nagara purbakan sana dijiamak leungitan peluhiang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh Jumantri Gusti Prabu nyangkakeun abdi teu sanggup ampun ya nah apa jadi mitoha aing teh Alah silakan kaget nera ningali kaget nera ningali kaget nak kiri lagi nera iya ingkang ningali iya siapati aing lompat ka mana ngabesir diberi ku aing hei Sinatria aduh Gusti haling aing bakanya kalak eta Sinatria sawios ku abdi urang siapkeun pasukan montong aduh urang ajar aing teh sudi boga minantu siap bangsat lain dek ngahajang ngalamar siapa bakal ngabukar bakar rahasia aing woi hop woi penastik kersakyang tumamparan ieu denawa dijiamak ku ieu Bambang Suryaningrat leungitan peleuwih kilang tanpa kerana mungsrat jadi cahaya beureum nyaeta sukma akmana sang hyang rancasan ampun sastra jingga iya di dia dicorowokan suka terjauh aduh Den Surya naon aneh naon ieu tempat nah bet jadi leuweung nu mata iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga ngan urang da ulah kabobodo teh nyok kasabaran tingali anjir Ingan Icep Surya nu ka kieu ieu nuhun Acep Surya nya laleungitan petugas-petugas itu leuweung geuningan tah kitu datan nirata ngademang datan nirata ngademang ewu pakule ingan rana kembali lumayan kayak gitu dari eueuh mah anggap simut sahaya
aduh sadaya-daya pangresa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara leungit bapak leungit kulawarga kaula nu ngelis kahiji kitu kadua salira anu menangkeun saemara wayahna kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat ieu mureun anu saemarakeun abdi oge bade ngiring sasapu nang ngiring beberes gitu nya oh iya oge atau heuh si goblok mah teh kena adaikeun manaha namun kudu geus kieu nya ngandek naroskeun ka Aden Surya bilih ieu turunan siluman lain ieu mah asli manusia lah nyi anjir eta bungut kitu-kitu teh mah donat teh tapi kulitnya mah bersih euy dek ngaranana neneng donat iya kata napi si bapau kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi kata napi Purbaningrum heug teh naon dupi ieu abdi neneng gerba ieu neneng gebot teh ieu nya ni kinten-kinten kerja ka akang nya asa ulah kaduhunge engkena sorada ge teu nariki aduh abdi mah pasesaan batur sawios sesang urang Arab pasti mau mujeuhna di dinya jigana moal kasusul tapak aduh ampun heukeun bae abeh lalega tapi sateu acana ku akang urang rek dibikeun heula we ka Dodi nya da saya teh mau beukiun ayo bae di bawa sangsara ku akang bios sawios kaula nu sanaos dicanakan aliang cecepot ke mangga hei cecopet gitu gelis-gelis kemana sasauran teh hei nah teh kumaha kinten-kintenna kerja ka abdi mangga ai kerja mah bujang hingga maka yang disanangkeun sanajan dibawakan aliang maung oge mangga teh deui nya teh edeuk dibawa ka aliang maung ditinggalkeun di kuing menganding di negara akang mah seueur liang maung nu laras nya hayu tuturkeun akang maksud urang ka negara Amarta heula ka daerah Madukara maksudna ya kumaha akang we aya kersa manuturkeun akang nah ari salira teh parantos sah jadi salaki kaula kahiji menang tina saemara kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis liuk eueuh naon liuk lain geus eueuh indung geus eueuh bapa hayu nya teh naon atuh kitu mah cepot lan tuturkeun kaula ayo nah subuh camak alah mulana sekarang teh saha abdi insya lain nu mana gadona teh meuni tilu ngageblek nya tong nempo-nepana atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok
antong di dieu ah. Lah. Urang di dieu ieu. Aya saung. Yang kadieu. Hayu cepot. Kelana rek mudu heula ka lebak. Ieu atuh. Ieu. Nek naon atuh dibawa ka nu kieu? Lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal ah getek nah pira curug atuh sok atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal heuh da ieu ge lain curug lampah eta kasarius di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna Sampura Sudayi mangga linggih rampes Rakabata sareng saha karasa akang teh kasumpingan Kakang Semar aluh kabeneran maka pihak diuk siap dulu tunggu nih gagak tenang calik wilujeng sumping Raka Batara non kalarasan geuning ieu jeung si bangsat ka dieuna ya ke we aing disebut si bangsat nya teu naon ari henteu mah make kasinggungnya ujuk kumaha bae Raka Batara anu dipilarian teh layang jamu sekali musada teh lapor-laporan titu ti dieu teh teu kapena anu kalarsan pisan aya wartos geuning layang jamu sekali musada teh aya nu maling oh kitu kusatna nu malingna teh kulawarga Semar jeung si Semarna uluh nu mawi akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang yen cenah dawala ditandasa duki ka hanteuna jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layang jamu sekali musada da ieu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di sumujudan nyaeta Kangjeng Rama guru Sidorna deudeuh masih keneh kapangaruhan geuning jang bangsa urang teh kudu datang anar-anar ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep ai beja tinu lain dipercaya paingan nagara sorangan diculkeun budayana sagala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu budaya-budaya deungeung heuh marahan budaya eta teh dianggapna agama deui aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna usuk urang mah ulah lepas ti dinya nya ka Allah we sareng kana sunah Rasul urang mah ujang heeh iya ji kaula dedek
pangemut akan ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange ieu teh politik adu domba yai supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun saling gorengkeun jeung saling curiga itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah sanes bakal seueur anu mecah belah boh di jero negara boh di luar negara anu tadi na itu pengaruh-pengaruh sejen teh dianggap agama tidak budaya anu temah kieu bangsa urang teh jadi paburantang dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea yai panuhun tiasa sadar dugi kabarnya anjeun ulah manglawankeun si Semar ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula Arjuna saha cocorowokan saha Sampurasun rampes saha cocorowokan ja Den kula abdi moal ka jero ah nah moal ka jero ieu bade mariksa beuteung pun bojo ieu untuk kasereban untuk karaseban untuk duh babawanya duh dipariksa ke mana? Kayaknya juga ke bengkel. Aduh. Punten kebekeran. Sampurasun Arjuna. Rampes Satria. Rampes. Saha Satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat di mana kaula di negara Purbakan sana naon kalungguhan anjeun raja negara Purbakan sana raja negara Purbakan sana atawa bisa disebut negara Purbalunyi eta metol atau nyata naon nah ujang rajeun daek kikiran kitu adat anger ya dipariksa euy pamajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising saha teh si goblok teh aing juga naik gereuneuh euy duh ngeurewas aing nya ditanyakeun teh ka bengkel pacar teh positif cenah euy positif geuleuheun ka aing maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh nah kaleuwihan teuing cicing aki-aki tong pipilueun nyaho di naon boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa kalakuan kitu teh beda ti euwah-euwah dedeg sampe rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta na memang na bojo kaula teh odading pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina Satria ulah daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha uluh sok sumpah
nah asa ngadengikeun urang kampung gitu. Ayo kaula tek medu lamun jalin janji sulaya cerita montong yang cerita ya bangsat ya kadewek anggarnya nyebut bangsat ya ayo ditunggu di luar gangguan di luar agak ayah anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun kang geus cenah diwara paingan nyerengeh wae urang lalajuan kumaha itu teh naon manehna nu nawaran jajan baso asukan derek dibayar ku didinya goblok duit di mana ai anu keukeuna itu tukang baso teh nagih bawa hee kitu jing meni kitu aduh ampun iya kira-kira Nyai boga salaki ka Akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh heuh naon kaula mah daek dikawin ku dirinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku dirinya we jeung gara-gara kumangke pokoknya namanya sok harinya mah hayang Subadra Srikandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh satria kula lulus kaula dahar heula ditungguan kula bisi dek ngendalkeun jago urang di sok tangan aduh udah dewek mah dendam we bisi kena itu dunungan anu itu dewek eleh dewek rupa saha tuh penunungan Raka Batara iya jempe tujuannya jempe Yai panengapan toh hikmat Pandawa perintah eta Yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah hak upami tuang heula Sate bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur sia teh iya ji waras jati-jati itu bakal yang waras lihat cager aduh
beneran siakan diri tapi anunya gerkeun kaula saha bieu ya da pugunya abdi masanos dituding-tuding agan oge maling ku abdi we sa kuat tenaga saya sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurak kajampe-jampe melak buncis ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah ganti sada mang deui nuhun atuh iya kerjajan entong sih lumayan kerjajan sepot maneh geus mulang tarima nuhun bau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silih kaleng terus pameng gak ada gak naon beli pada gua kan tuh ayo Raka Batara luar biasa kaula teh kawiwirangan geuning teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan dalai nugelo kaula teh antara pitukeran kumana tuh tinggali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sanes hiji deui itu tong seuri da teu bogoh kayaknya kanu hiji deui itu ngajantang palih kalerna eta Allah nya we yakin eta teh mana ning kabogo si Cepot teh leres ta eta we kabogo si Cepot Kang Raka Batara mangga sawios eta nu geulisna keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh ai geus aya milik teh ayeuna mah kieu jadi sakedap naon parantos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ta ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ke baka katohian atuh nah saha atuh ieu teh Raka Batara nu malingna leres bapakna awewe itu mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Srikandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos kapenar aduh ai barangna nya keheula ieu percaya teh Dawala nu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu imbalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang mantuan tingali
Satria Suryaningrat punten ieu oleh-oleh ti Nagara Dwarwati ya nujul yati nujul nujul yati nujul medal saking Guhagarba dawal gini ya tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup timalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ge pangih kumaranehna eyang mulang kasawarga nuhun eyang saya nama turang katumari ti selawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong permios kasih ya kaula nun kang aya nu medal tina Guhagarba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha pinasti kersayang dumampara Ieu Bambang Suryaningrat kapentang ku cakra pulih ka jati pulang kasar da dia dawal halo lah dibja la ilaha illallah si goblok eta teh sangka sia mun kita tadi ngomong belegok aing gitu oh dah lah dipikir melang ku aing jadi lain atau ditinggalkan paeh boga warisan 7 tumak nggak ada mama hieu ya alah nuhun lah cepot lah dawala abdi dawala ka dieu kumpul dawala haling eta putri urang tembak saha cing eta putri teh teuing tingalikeun ieu Sang Sudewi purbaningrum kasabet ku cakra udaksana da dia mustika layang jamus kalimusan Yayi kaula nu tingali gening layang jamus kalimusada alah liek deungeun liek lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak ku cakra udaksana leungit tanpa lebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya teh ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pasep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon kitu-kitu ka aing teh alah jang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah so teh jadi ejekan kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes teh sono salamet nu nongton nu ditongton sakali salamet tetep salamet
lampahan rupina orang cekap kenui kadi kemang genetik barang sari tutup lawang siwataka